ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih nya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakeun ka abah kenapa itu maca eta jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aya henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali gurungana teh tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan tuh baca ya Qur'anul rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 maling mah mal sakira ieu geus berkat aing sakira siapa belum ibadah tuh gaji masih dipanjangkan umur incu pede sakira aing mah masih kene aya kene bae terus beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca lakojaku panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca lakon jago kabelah ditu nama dicoba kurang lakon jakum teh 3 kali ulah napas lakon jakum Rasulullah nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kena panjang umur nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu tereh beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh abah Haji Damyati babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin Ki Haji Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria cai deui sangarana ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta heru eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deh cekeuna teh insyaallah cager deh ini mungkin bener eta Abah Haji Hairun lakon jaku kula ge osok tah ku teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu bela boleh tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kieunan J jelema bisa kede sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we
sudah ditaringgal bener sampai kaduana entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai cikeun asal cai kiai ulah ditinggalkeun geus da ulah antepkeun lah cikeun teh ieu mah lamun jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadana da jagung rasul teres ieu mah ya pugusiana eungap ulah sok sosokan heulanan wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga cobaan nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lah koja akum ya ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Heru tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU da koja akumna lancar keneh panjang umur insyaallah nu paehna nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah bae cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah ieu hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokokna boga maksud maca eta geus hasil ge pokona ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka Abah doyong ti Abah sok diwiridkeun bae teh ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cek Abah leuwih mangan 3 beh heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang teu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah bagus-bagus ya ka Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana laka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masrati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai non gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah ieu genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ge cerita heula ieu mah ge kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam.